Kok guys, ayeuna erek ka Kampung Pramuka anu aya hiji di daerah Jayaguna kene cenah. Tapi Kampung Pramukana nu hiji deui da Kampung Pramuka teh aya di dua tuh. Aya tilu tah ayeuna urang ka Kampung Pramuka anu kadua. Tos di Kampung Pramuka urang ka Gedogan teh nyaeta Bukit Gedogan, tempat wisata tapi Gedogan nyaeta pokoknya kebun pinus Kalian renang. kebun pinus sekalian renang, aya kolam renang baru. Ayeuna tuh urang geus nepi di Kampung Pramuka hiji deui anu kumaha tadi sebutkeun arek ka Kampung Pramuka nu kadua. Tadi nu kahiji, ieu nu kadua. Selamat datang Wilujeng Sumping, Tegok Awi, Desa Cukang Jaya Guna, Kecamatan Sodong Hilir. Pokoknya mah capek euy. Ayo naon Ji? Kampung KB. Dilarang kan menembak berburu di kawasan ini. Patung Lain. Masya Allah pemandangannya. Oh, kebon seur. Tangkal kapol. Kapol. Ke sawah. Kudu samingguan ulin ka dieu mah cukup sapoe. Itu duka desa naon deui di ditu tuh. Oi. Naon? Capek. Kelat tuh ya bareng isi kelat. Oke guys, leuweung hejo rakyat ngejo, leuweung ruksak rakyat balangsak. Rumah dataku. Oh, ini tempat baca buku kawan-kawan. Ini ada tempat baca buku Kolecer Kotak Literasi Cerdas. Nih, Aslinya hampir 100% tentang pramuka unggulnya. Yuk kalau adapun di atas keluhur. banyak sekali saung-saung. Kunci. Cabut Banyak sekali saung di masa itu. imah warga. Oh, ini tempat tradisi-tradisi yang dulu. Eta beas Ituan pare. dan pare. Nah, gitu di Sunda mah pami disebutnya teh naon? Nisung. Nisung terus nutunya ditutu. Pare teh ditutu kayak jadi beas. Teh khas Sunda. Kayaknya di mah di kota Mese. Lamun ieu posrona na enak ke. Jalur utama evakuasi. Entek disebut Kampung Pramuka teh. Di ditu Kampung Pramuka hiji nya jadi sakampung, ku tah Kampung Pramuka 2 gitu. Sakampungnya. Kampung sih aya pemukiman warga aya segala tapi nya di etana nami anak itu Kampung Pramuka. Tuh. Biasa ya rumah penduduk. Buka lain berarti Kampung Pramuka teh. Di jerona Pramuka unggul. Malah dikuncin.
Ai ka ditu teh kemana at? Dikunci leher tuh. Dan sakumaha anu tadi disebatkeun nya anu kahiji tadi teh ka kampung pramuka anu kahiji, anu kadua ka kampung pramuka anu kadua. Kumaha ku sabab anu kadua mah kampung pramuka nya teu beda jauh lah gitu jeung kampung pramuka anu kahiji. Aya musola, aya pemukiman warga gitu. Jadi kurang teu di videokeun kabeh nya. Terus orang ayeuna di gedogan. Tah guys, iya nu namina gedogan teh tempat wisata di luhur sodong hilirnya. Iya sarua ya pedah di handap keneh. Pedah di handap keneh. Aya wisata barunya at kolam renang. Tapi kolam renangnya tutup. Poe Minggu cuaca hujan jabering yang ni istri mah asli. Kolam renang di ditu di luhur. Iya tadi dia. Guys. Kade. Tuh di handap itu kolam renang. Mang meser. Kenaon jang? Salah hari itu tempo kuduna hari Minggu ya kalahkah hari Rebo. Jadi tutup sepi. Mun Minggu mah pinuh nyata. Itu kolam renang. Oja itu ditu. Keluar ah. Wisata di Tasik mah identik pasti karena alam nyata nyakit teh kieu hutan pinus, bukit-bukit, gunung. Tah ya teh pohon pinus sok dialaan getahna dijadikan lilin sama dia gitu, dijadikan lilin tuh, dijadikan lilin bisi paling listrik. Dia mah tuh kudu ngalah lilin. Iya we duruk ke tanah kaki jadi lilin. Cobaan keluar sepi biasanya lah pinuh itu kudu hari wisata. Air Rebo ada waktu nage sarakola sih. Enakeun tempatnya tapi serem. Lokasi lokasi Sodong Hilir, Kecamatan Sodong Hilir, daerah Desa Jayaguna, Kabupaten Tasikmalaya. Jauhnya ke ditungan. Sieun ah. Baiknya kanap. Pokoknya gitu. Wargi-wargi nu bara di Ameng. Dia sok dia. Intina mah besok di kota kada dia sok. Guys, saya miladain tempat wisata di rumah. Da mayoritasna seriana nu aramang kada teh. Nya eta ni isi di tempat kieu.
Ya asli namun penting mah sieun. Baik. Mun penting mah kabayang barang oge geus kieu. Oh penting. Asa di mana gitu? Iya tidak bukit sih sebenarnya mah. Oke, balik di kanan pak. Temakal kopi ki. Temakal kopi. Ada itu nu hidung teh naon? Nu hidung? Nu dijaring hidung kan? Oh, etanya bibit tanaman. Tangkalan itu. Ada jalanan leueur bae. Oh bibit, tapi naon itu bibit namanya? Ini orang tinggali. Oh, bibit pinus. Bray, bibit pinus, bray. Jadi itu ditanam kembali gitu nya gitu. Nya tuh ai geutahna dialaan tapi ari tanamna itu ditanam di mamanya tuh. Pastilah kieu tah manfaat. Orang teh kudu ngajaga lingkungan ulah geutahna dialaan tapi pohonna teh ditanam di ulah-ulah gitu. Geutahna diala berarti pohon lagi kudu ditanam di kudu pohon anu baru. Jadi intina mah ngameh teu punah gitu kan. Da moal salilana sih anu tangkal anu gede kieu kita dialaan kete geutahna moal salamana ya anger kudu tangkal anu baru. Jadi pasti nanam tangkal anu baru. Pokona mah perjalananna mantap. Lokasinya mantap, pas kade gitu ngebobodo, pemandangan, suasana mantap. Yuk warga-warga orang Tasik, ayo ke dari Ameng, kan hoyong Ameng kade mah ulah jaga abi, dinten Rebo, ternyata kudu hari libur ngameh seueur batur, anu dagang, ayo nama, tak anu dagang, pokoknya mah gitu we. Tayo salah sahiji buah nak tina pinus teh ieu da kieu bentukna. Sanes ieu tah buah pinus sanes. Tah ieu buah pinus. Ieu mah. Ieu mana? Kadong-dong. Nah, ieu buah pinus. Seperti kieu bentukna buah pinus. Ieu tangkalna. Oh. Sur turag-ragan. Ieu eta sok dikumakan buahna, teu dikumaha. Kulub. Kayak ngelebok. Kan pasti mah tina tangkalna dialaan geutahna, buahna mah di ieu keun dentepkeun. Aduh sepi euy. Ari ieu naon? Lemes. Gak disemangatin sama ayang. Ayang Santi. Nah gitu. Santi yang ikut. Ayang Santi. Kedatangan tamu. Kamu tersungkur. Jauh-jauh cenah di Singaparna. Hayang ningali kebon pinus. Hayang ningali kebon pinus. Ayo. Gi teh gedogan kene gi. Ayo teh daerah gedogan kene. Ada babang Jack. Gimana perjalanan? Bisa deketin ke Pangandaran. Oh, deketin ke Pangandaran. Tapi itu lalu saya gak ada
penyemangat gak disemangatin sama Ayang. Kasih ya Bang Jack, kasihan gak ada penyemangat gak disemangatin sama Ayang. Nyobain lah kali ya. Iya teh getah nah bray. Ah itu teh jadi kendirian teh ya. Bisi di imah padam listrik tuh kudu meuli lilin nya. Ieu lilin tos kieu nya tuh. Itu nu tadi nu tos dihasilkeun. Tah ieu anu nuju di ala keneh. Masih kena kieu. Kabayang amun penting-penting di dieu. Rosen tinggalnya atuh di dia mah yang istirahat aya saung. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Eta nampun sa? Nya pugu beri katino ngan teu aktif. Lila tera dipake jadi geruk sakit.